Assalamualaikum, Baraya Wilujeng tepang di RPG Group ngalakungan channel Mutiara Hati TV RPG anu midangken ceramah bahasa Sunda. Sate acan lajeng ditenan video tong hilap di subscribe supados langsung seueur video anu sanesna. Hatur nuhun. Tadi samaratakeun masalah jabatan mah eta mah geus takdirna Allah Subhanahu wa ta'ala, geus aturan Allah. Kajenting kokojotan jiga kumaha Indonesia akan dipimpin oleh Jokowi geus takdir Allah. Kajen jelema ngomong kitu ngomong kieu nya presiden pegang kitu geus ku Allah dijadikeun. Kamari nu cikene wah jadi pergunjingan, dek disebut licik, dek disebut curang, dek disebut ngalanggar hukum. Takdir Allah. Presidenna Prabowo nu kudu jadi 2024, wakil presidenna Gibran. Kajen teuing nih kumaha ge batur ngomong. Wah, tuh hararayang teuing aing mah di wakil presiden ku budak bolon. Pajar teu rek naon Prabowo eta. Meuni maksakeun teu bisa, takdir Allah. Dek adu-adu jiga kumaha ge. Kajen teuing ulama ngagelarkeun ayeuna hayang doa bersama supaya Anies menang. Anies manusia terbaik anu bakal mimpin Indonesia. Cek Allah henteu mah henteu wayahna. Eleh kudu joget gemoy di mana-mana. Kajen teuing cek ulama disebut Imam Mahdi. Alah eueuh cek Allah mah. Eleh Imam Mahdi ge ku imam gemoy. Tuh harayang aing ngamureun unggal-unggal itu joget deh hayo teu bisa. Cek Allah jadi menjadi. Wayahna sabab jabatan teu dibikeun ka tiap-tiap jalma ku Allah. Nu katilu anu teu dibikeun rata ka tiap-tiap jalma teh urusan harta tah matak ulah pasirik-sirik, ulah jadi hasud, ulah jadi dengki, ulah jadi iri. Kabatur sabab urusan harta mah geus dibeda-beda. Geus dibeda-beda. Si Abah mukodimah make hadis, make dalil. Murwakanti bahasa dalang dibijilkeun samutan keluarga dah teu jadi duit atuh. Bab rezeki mah bisa dikitu-kitu. Sopian bahan serius, bahan bodor, bahan naon, jelema sholawat, nyanyi naon. Anger we, bayaran mah dalang. Poe ayeuna teh. Tapi urang mah dihiras oke amplop geus menang aing bieu tinu manyer acara jang bulan hareup tuh. Dek naon bab rezeki mah teu bisa dikitu-kitu. Cair, Bang. Cair. Bisa kasih. Bab rezeki mah jadi dibeda-beda. Gitu. Matak ulah jadi hasud, ulah jadi pasirikan, ulah jadi padengkian. Sabab Allah nyieun beda urusan bab rizki. Rizki Allah dibikeun lain jang kanu gede kerja keras tanagana gede lain. Lamun rizki Allah dibikeun berdasarkan kerasna pekerjaan meureun kuli bangunan anu ripuh pangripuh-ripuhna tinimbang manor rezekina bakal leuwih lob. Buktina teu kitu. Pak Iya nu kabeli mobil nama. Padahal di lapangan pira ukur cuci. Kesana kemari bapak aing nu loba duit nama ya. Anu kekesangan nepi ka kacepretan aspal dihanapkeun ngajihna tuh bab rezeki. Lamun rezeki dibikeun kanu pinter bukti anu baroga perusahaan nu jara di banar-banar gede teh kadang-kadang sakolana teh ukur tamatan SD ngagawekeun insinyur sebagai pagawe berarti bab rizki lain bagian nu parinter. Rizki bagian nu karasep nu garelis teu kajadian. Poe ayeuna si kuman mah geus nabeuh 3 panggung. Kali 300-an ge geus 800. Pan mun dibandingkeun jeung urang beungeutna. Urang can bebeunangan ti tadi. Sapanggung ge ayeuna pan dijudulan kaul ieu mah. Tuh lain bab rizki mah eta mah aturanna Allah Subhanahu wa ta'ala ngatur dibeda-bedakeun. Matak mah coba kacapi henteu imah ka dieu teu ngahaja da geus balik nabuh mun dicarita-carita cek aing teh
Urang can disalin tat nyaho aing ge da ngesalin ge sarua kitu perubahan. Pati omong-omong Mang De. Urang ngesiraman can disalin cenah tadi teh. Heeh. Jadi teu bisa bab rezeki. Ngan aya perkara anu ku Allah dibagikeun rata ka sarerea. Jadi nu tilu mah teu dibagi rata, aya perkara nu dibagi rata ke sarerea. Naon? Hiji kasusah, kadua kabungah. Jadi bungah jeung susah mah kabagean sarerea. Ibu sok bunga, ustad ge sok bunga. Pejabat sok bunga. Nu bodoh sok bunga, nu pinter sok bunga. Ibu sok susah, ustad komo. Lebih gede kasusahna. Ayeuna loba nu nitah, loba nu ngonang, onangan amplop tawureun loba pisan. Urusan kasusah mah. Harga pepelakan keur alus, pepelakan urang goreng. Bawangna gerele, RT Suwani teh hargana menjejes. Teu bisa diandalkeun. Datang Rayagung, sapoe genep onangan. Lieur ngajedog di Indonesia mah, hayang pindah ka Indomaret aing mah. Di ditu mah nya tiis loba hakaneun. Di Indonesia mah datang Rayagung loba nu hajat. Jadi bab kasusah mah kabungah pada boga pada ngasaan. Mata rek panganten baru, rek panganten bari, rek panganten wangi, rek panganten tengi, tanamkeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Syukuri tong ngadagoan bahagia kerek bersyukur, tapi bersyukur heula supaya datang kebahagiaan. Jadi bahagia teh hasil tina syukuran. Bersyukur ka Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang ayeuna hiji dibere rezeki ku Allah, sabab rezeki teh tingkatan-tingkatan. Tingkatan anu pangluhurna rezeki teh nyaeta kasehatan. Poe ayeuna eta we syukuran. Ngorejat hudang isuk-isuk, matak doana alhamdulillahillazi ahyana. Nuhun Gusti, abdi masih kene dibere tuh can waka kana bab geulang ieu. Syukur heula dibere kene hirup. Ngorejat hudang isuk-isuk dibere kene hirup. Sabadana bersyukur dibere hirup, testing awak teh. Tes. Bisi jegreg sabelah. Bisi teu bisa ngalieuk ka kenca ka katuhu. Kumaha ngetesna? Allah mere jalan salat subuh 2 rakaat. Jadi salat subuh mah entong diprotes ngan 2 rakaat. Entong gegetolanan, ustad sakalian jeung senam dek 8 rakaat ya. Teu bisa. Salat subuh mangan sakadar ngetes. Bisi urang hudang dibere keneh hirupna mah. Tapi cangkeng jegreg sabelah. Loba dulur urang ngorejat hudang sabelah teu hirup. Keuna ku panyakit loba teuing. Apa penyakit loba teuing? Stroke. Kudu nama seengkel eta teh. Loba teuing jadi stroke, teu bisa ka mana stroke maripuh. Berat da. Kudu nama seengkel atawa sedolak. Ieu stroke atuh. Penyakit loba teuing stroke teh ce. Berat teu bisa ka mana. Sabalah teu bisa gerak. Hanas mah beuheung di kongkorongan, aipek teu bisa diliekeun ka kenja jeung ka tuhu jangna naon. Mentak dites diliekeun, assalamualaikum, assalamualaikum, normal kene beuheung aing. Palebah kongkorong eueuh, keun bae kege kabeuli deui. Angkatkeun leungeun, hanas mah geulang ranteng, ai kokodang aja do kempreng. Mentak angkat kokod teh sakali-kali ngetes. Hanas mah dirantengan ku geulang. Ieu mah rek pangaosan, erek ngaji moal kalebak leuleus cangkeng. Kumaha mun diheuraskeun ku Allah? Bari basa teu ka madrasah leuleus tuur. Hayang heuras neng-neng. Moal bisa emok. Tong sok loba alasan. Syukur nikmat ka Allah Subhanahu wa taala. Teh salat teh kitu we dekeutna lah. Bisi luak liuk dengan Allah na teu panggih. Hayang panggih jeung malaikat can gok wae, kitu we salat teh lah heulana. Ngetes awak ya.
hirup nama geus dibere ngoriat alah aing hirup deui balebah ngareat ka gigir pamajikan heuh nu eta deui matak wajar nya wajar lamun rumah tangga sok aya paket rok carita sok aya pasea wajar kade lani bisi aya jelema nu ngomong salah paham tong kitu cenah rumah tangga teh kudu tentram ayem teh pan sakinah mawadah warahmah teh tara pararea omong tah tingali rumah tangga mah nu euceu 25 tahun can pernah pararea omong bohong eta mah salakina budeg atau panjikana peura nyeto pireu oh wadah rumah tangga mah kudu pararea omong nyi kade artina naon lain pasea masalah kudu diomongkeun lamun perlu pasea saling mempertahankan bebeneran pasea ngan hasil tina pasea masalah kudu beres ieu mah piring beak salosin masalah pabageud-bageud anger rek kumaha matak cekolot mah lamun pararea omong di tengah imah ulah kabawa ka ngon hartina naon riweuh harita beres harita sok we pararea omong da kudu pararea omong hartina naon badami salaki datang usaha biasana balik nabeh mawa 250.000 kajadian mawa 700.000 ulah haripeut kudu tereuyeun genta sarupateun sagala ditampa tanyakeun duit di mana ladang naon hasil naon bisi ladang jahat jeung basilat kabawa ka anak pamajikan barang haram katuang moal jadi barokah nu aya ge kalelet leuh mun ukur kitu kumaha mun menang nginjem ti nu ngora ieu mah main rampid wae nyaho tinu ngora daladang ti caringin mah teu hasil nginjem sayang nu di imah mah da teu kaur kurang dan nu hajat mah ngahiras ieu mah wayahna we da anger ka imah mah kudu setor mana nginjem tinu ngora panas we nang naneng nih wow biasana balik ti Bandung dek ibak heula bapana Bapak si Ridwan mawa duit mah dek mani heula ku Cihaneut engke beres mani ku kami dibere goyang gayung kumaha keur murah mah bawang balik sosin murah ngalang heui balik titu dek mani tong make cai nu eta jang wudu subuh kadi tueng dulu ka masjid atuh mana goyang gayung eueuh kadi gayungna bletokeun kana hulu sia apa sakelir awewe mah kitu jadi awewe mah aya ieu mah rek di aku rek jadi aku pokona ngancek teori juga kitu jadi awewe mah aya knop otomatis mangsuk mah teuing di mana stop kontakna cicingna teh jadi lamun kersunya berenyehna teh beda beda tapi lamun narajangkeun keur teu boga jadi ngariut teu pupuguh otomatis we eta mah ieu sok nanyakeun ka pamajikan neng amek ka kami demi Allah Rasulullah ateu amek henteu tapi nah atuh roman jadi kitu duka kumaha abdi geuna teu ngarti jauh kitu we ngariut teh teu pupuguh kitu aing mah masih kene neneangan mata pamajikan sok digulang gaper teh gitu di mana kabelna eta stop kontak itu dan dicabak nu itu lain dicabak nu ieu lain aing lebah mana kenopna eta gitu tahyan baleui oge huut mah kitu euy ngadadak-dak we kitu ilmu huut mah kitu beak ge kumanen beberdaganana baleui we bodor aing mah baleui si teu ngeureuh-reuy teungel ayeuna karasa minggu hareup ka rumah sakit tara harita aing kitu we nilem geren nilem teh nu kitu yan gitu ai kerek budak ieu biasa pan omopannya itu juga lani mah jeung adi tah ti umur 20 nepi ka 30 mah pan kamari diomongkeun anu kitu mah rumah tangga teh pandangan hidup ceuk ti 20 nepi ka 30 mah disebutna pandangan hidup lamun 35 nepi ka 40 eta disebutna pegangan hidup lamun ti 50 ka 60 eta mah disebutna harapan hidup ti 20 nepi ka 30 mah pandangan hidup dipandang ge hidup ya sok pokoknya dipandang ge hidup
nya cek aing ge leuleuy baru aing reureuy hese ka seurina teh dimikir heula jelema teh kitu. Jadi ti 20 ka 30 mah pandangan hidup, dipandang oge hidup. Talam geus 40 ka 50 eta mah pegangan hidup, dipandang hungkul mah teu hidup nyi, kudu dipegang. Pegang. Jadi jarang ngos ge mang mana emang suani tanagana pedas, geus pegangan hidup. Oh, kayak gitu. Tah, geus 60 50 60 kali itu mah harapan hidup. Eta mah dipegang di deuleu ge berharap we teuing hidup teuing moal. Aduh. Tuh, karek karasa cek aing heuh. Reuh ya tuh. Teu ngeureuh aing mah tara kitu. Dek naon selah atuh dah hese. Tadi cek si Amang nu ngonang, Pak Ustad bagian katilu, sora kudu leuwih hade, materi kudu leuwih keren, eta teh beban ka aing teh sebenarnya. Puguh kakara atuh mang tenang we. Gitu. Ini mah kerek tilu, kamari 8 mau balik. Abi mah balik, berek naon aing bala teuing. Mustami geus malolor. Abagam jam 2:30 nah kaleuwihan teuing. Ngaji kos poe isuk. Balik barudak dek neuleuh wayang 2:30 nu kerek geus 8 liliran tong lila teuing ngaji mah sabab ngaji maliri barat meuli kaca ece nyeun imah janela diukur 20 ka 30 pesen ka material cek tukang material teh sabaraha pesen kaca teh 20 ka 30 Pak abdi mah nyaah deudeuh ka Mang Upay bubuhan kadus bager ditambahan 5 cm nya balik kira-kira moal guna dibawa ka dieu. Mentak ulah dileuwihan teuing ngaji mah saeutik we dipaskeun. Nah, jadi syukur nikmat. Hirup kesehatan adalah rezeki anu pangluhur luhur. Mentak lamun poe ayeuna sehat keneh geus teu kudu riweuh. Sehat keneh. Dibere kesehatan urang wah masih keneh burung bang bereng-beng ka ditu ka dieu. Nah, itu da urang mah terkadang sok penyakitnya sok dionang sorangan. Cek dokter nyarita penyakit aya nu sapalihna tina dahareun, bener. Aya nu sapalihna lobana tina pikiran, heueuh. Da pada akhirna mah geuningan penyakit aya nu tina turunan ongkoh, bener. Kabeh ge bener. Ngan eta penyakit teh ku urang memang pagaliwota jeung kahirupan urang. Lamun nyebutkeun penyakit tina turunan, apaan urang teh turunan ti kolot-kolot bisa jadi kolot urang boga turunan penyakit lamun penyakit ayeuna tina dahareun apan urang teu eureun barang dahar terus-terusan pasti eta teh ngonang pi penyakit dipanyakiteun penyakit tina pikiran heuh apan urang boga keneh pikiran matak pantes urang ngonang pi penyakit dan nu gelo macan kacaritakeun aya nu gelo daftar ka IGD mun taber henteu pagaliwota teh di rumah sakit nu daftar ka IGD teh nu cara rager we otakna nu boga pikiran dan nu gelo mah nu gering mah aya ngan teh dibawa ka rumah sakit meureunna dek saha nu mawana ge bari ge tah eta kasehatan anu sakitu mahalna teh luar biasa ti mana kuncina hiji we tetep balik deui urang kudu loba syukur nikmat ulah ngareret kahirupan batur ulah loba titingalian ulah loba dedengean nya mata ku kolot maning bayi anyar lahir sok ditenyrag ditirag ku para jima hudang jalu tong satingali-tingalina lamun lain tingalieunana tong sadenge-dengena lamun lain dengeun hartina naon hirup urang we fokus syukur nikmat dan nu jadi capek teh urang mah sok ngilu mikiran kabingung batur sok ngiluan bingung ku kabingung matak boro-boro senangna ka batur teh urang mah bingung nage sok hayang miluan sok sirik ku bingung nage tingali ya geus nyokot deui motor NMAX padahal tanina sarua sarorok jeung urang teu kabayang kumaha muterna otakna liweurna nya si eta na paduli teuing we atuh eta nu kamari ge SS na can punah ayeuna nyokot deui Avanza ih kacita abi mah tungteng na eta unggal bulan nah mereka jadi orang nu ngaherang tengah peuting kieu ngaherang kieu bapak
Urang mah nya alhamdulillah motor butut-butut oge lunas si eta mah geus nyokot deui Gusti nu agung. Padahal hirup urang mah geus tenang da motor geus punah. Nama ke jeung kudu ngaherang mikiran motor batur nu can punah ieu. So. Da ieu tuh da urang mah setiap nu dideuleu diomongkeun pada cek Rasulullah ulah cenah setiap nu ditingali diomongkeun sapunap nu didenge diomongkeun teh teu meunang. Urang mah da aduh kuat asana teh sariawan dalam untuk komen teh. Duh, gila. Bring kanu hajat ningali pangantena geulisnya hiasanana mun raradutan abong meureun ngahirasnya mun kitu eta backgroundna jigana arurut cenah ih kuat teu kunaon pan eta teh kerame teh nu ieu warnana teh ieu mah kuat warna wah saaya-aya kitu nah kudu dariweuh cu eta mah ai hiasna mah alus panganten geulis campeun hiburanana mun tong teng terang meureun eta mah PJ dibagi 3 gitu. Padahal mah tuh harga mah gitu. Pan keur manawar tah mah nyekcelek atunya heuh diberen bubututan. Bor segala bari komen. Kaonangan dapat triweuh. Eta mah nya aya cenah. Ceung geus kaonangan kadinya acan. Kaonangan geura. Abdi mah kuat. Jam sakieu geus moal ka bagian daging. Tadi ge geus kurat karet. Sate ge tadi geus dilaanan deui tina opatnya jadi 2-2. Nah menira riweuh. Jadi teu kuat urang masuk hayang komen. Tah eta teh mawa kana kapusing urang.